dengekeun besti ya aing dek kabejaannya ka awewe anu acan boga jodoh dengekeun Nurmi sok aya paribasa cenah muneangan pisalakieun anu bager TKD yeuh tong salah lain lalaki anu cicing sapoe jeput teka mamana tah anu kitu mah ngaranna lalaki stroke yeuh lalaki anu bager mah anu gawe na teu eraan anu gawe na teu gengsian paduli teuing awakna caket rek hideung oge nu penting mah halal jeung aya rejekian daripada laki anu jangkung gede kasep sampulur dagoan pamere batur bener teu peladageun dengekeun besti lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing ulah sok kababaturan keur ngabesti yeuh curhatan aman geus teu ngabesti mah dibeja-beja deui yeuh lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing hayang aman curhatna ka salaki dijamin moal nyebar ngomong curhat teu gableg duit mah urang arah ning hayang mere ngadengena ge sudieun peladageun dengekeun kardun hirup ulah loba gaya pan eta tempo dicobaan loba gaya mah tempo isuk-isuk geus teu berdaya karunya teuing tutorial lamun maneh edek nganyuk kawarung heuh dek nanyakeun hutang nu kamaring sabarahaeun oh kalah tuh salawean salawe sabaraha aja salawe piraku orang Sunda tak apa salawe acan beda urang mah tuh orang Turki eceuh orang mana Turki teh turunan kidul oh atuh cah sok we dijegeun 100 eta we nyekot gula bodas setengah endog setengah milih 5 heuh oh kalah atuh anjir si eta milih 15 biasaan si sore ayah biasa cek bayangnya isu sore heuh kagorengan itu si menur cecorowokan naon gedengan aing mah kagorengan tadi ya oke tah cek pisidek sarapan pagi buka gorengan mau penghanut kene iya goreng naon cek iya bala hari iya naon iya atuh mina rempeluk iya ini parah nih orang pamer sih iya teh gorengan teh salah maneh nun iya gorengan nepikeun ka peot ieu ciga awak nini siapa atuh cek tong loba tanya nu penting mah sarapan pagi we tah cek make cengek nu kitu tah najan leutik oge lada wow itunya heueuh lada kumaha we kahirupan sia anggok Nor mana jelema teh digrog-grog nolol males aing ngeladangan si eta naon cek meni hararese dek ngaladangan teh nyeta gitu teh keur hararean kada sagalana oge ulah sok kitu yeuh dari anu meuli mah raja kedek hoream dek henteu kudu diladangan ada meuli naon kitu cak meuli soptek 2 meuli minyak saparapat eta we mie 3 bungkus anu goreng
Nganjuknya nurnya. Lamun pembeli adalah raja, berarti Ece laku nganjuk. Segala sorangan, aing mah capek. Kunaon itu menipat segala disempak ditajo. Kunaon, Cak? A few moments later. Ayo Ece kunaon menipat segala ditajo. Capek aing teh ku si Kardun teh dibohongan cenah mah keur bobogohan dek diratukeun geuningan ieu aing geus kawin mah dibabukeun.